Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi orin Dewi Gustiani ti kelas 11 MIPA 8. Hadirin nu kusim kuring di pika hormat, langu ti payun mangga urang panjatkeun puji sinara syukur kehadirat Gusti Allah Maha Agung. Kalayan rahmat sareng inayahna nu dina dinten ayeuna urang sadaya parantos tiasa riyong mungpulung di tempat ieu dina kaayaan sehat walafiat. Salajengna salawat mi wasalam mugi tetep dilimpahkeun ka junjungan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina dangut ayeuna simkuring bade ngadugikeun biantara nu judulna ngeunaan kamajuan teknologi nu gede pangaruhna kana kahirupan urang. Sapertos anu dipikawanang ku urang, teknologi teh ngagaduhan pangaruh anu ageung pikeun kahirupan urang. Ku ayana teknologi, kahirupan manusia oge janten langkung maju. Khususna oge ti saprak ayana internet, urang tiasa milanan pangawaruh anyar ti media sosial. Sateuacan ayana teknologi anu maju sapertos ayeuna, urang sakatun kasusahan milarian informasi ti tebih. Baheula mah sateuacan aya telepon seluler teh upami urang bade komunikasi jarak jauh urang ngan ukur ngangge surat. Baheula oge nalika teu acan aya lampu, jalanan pas peuting teh poek pisan, pencahayana minim keneh. Transportasi umum oge jarang. Sababna ngajantenkeun urang sesah mamakatan tebih. Henteu sapertos ayeuna transportasi umum teh entos seueur, sareng tiasa mendakani mana wae. Tapi kamajuan teknologi teh henteu sadayana ngagaduhan pangaruh anu positif. Aya oge pangaruh negatif ti kamajuan teknologi teh. Contona, urang janten langkung males dina ngalakukeun kagiatan sosial. Ti saprak ayana telepon seluler oge urang janten langkung teu paduli kana kahirupan sakitar urang kusabab urang sibuk sorangan. Beuki seueurna transportasi umum oge ngajantenkeun polusi hawa ka lingkungan sakitar urang. Rupina sakitu anu tiasa didugikeun ku abdi. Hapunten birih aya cariyosan anu kirang marenah kana manah. Rupina eta sadaya kalepatan teh ti abdi sareng sadaya kasayan sumpingna ti Gusti Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.